Sadayana wilujeng patepangdi sareng abdi Naila Silviana dina acara Orta Sunda. Dina dinten ieu kaping 4 Februari 2023 sim kuring bade ngadugikeun sababaraha warta nu tos disiapkeun ku redaksi. Warta nu bade didugikeun nyaeta jalan anu masih jadi masalah nu sering lumangsung di kampung-kampung. Kajadian di Cibanteng upamana kayaan sahiji jalan anu aya di wewengkon Cibanteng Kabupaten Sukabumi ruksak parah jeung loba lolongkrang sahingga ngabahayakeun masyarakat. Ieu kaayaan jalan Desa Cibanteng Kabupaten Sukabumi. Kaayaan ieu parantos lumangsung sabaraha taun kapengker, tapi hanjakalna henteu aya perbaikan ti pamarentah. Malahan lantaran jalanna ruksak parah, loba kendaraan anu milih ngaliwat trotoar pikeun ngahindar ku leutak di jalan. Ayeuna abdi nuju aya di lokasi Cibanteng Kabupaten Sukabumi bade tumaros ka salah sahiji warga anu aya di dieu. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Punten ngawagel waktosna bade tumaros. Kumaha tanggapan AA tentang jalan anu aya di dieu? Ya, tanggapan abdi mah nya sing enggal di omean atau diperbaiki gitu ku pemerintah. Ame lebih alus nya jalanna tah kitu. Terus ame teu aya nu seueur amit-amit kecelakaan gitulah sing enggal-enggal gitu diperbaiki. Para pengendara ngaharepkeun pamarentah sangkan sagancangna ngarengsekeun fasilitas umum di Jalan Cibanteng. Nganggap eta wewengkon teh mangrupa jalan panghubung ka kota pikeun masyarakat sabundaranna. Sihab Cibanteng ngalaporkeun.